Lamun jalma ukuran geus 7 tahun eueuh nu ka Makkah. Ya kan? Lain ningseunan ya teh kade. Ladang maca kitab teh. Tah engke 7 tahun jalma eueuh nu meungah haji, eueuh nu tawaf di Baitullah di dinya kosong. Abdalna eureun, autadna eureun teh dinya. Geus teu tarawaf. Engke teh Baitullah teh diangkat ku Allah eueuh tapakna. Datang ke Baitullah teh eueuh we, mana Baitullah? Tak kitu kan riwayat hidup dunia ya. Meungpeung aya keneh nu boga duit ka Mekah buru-buru. Sing kade make ilmu mabrur makjur ti dieu ngaji kaajengan nepi kana hakikat munggah haji. Sanajan ibadah fi'li lah tetep aya ibadah akliyahna. Hukum tajalli ka Allah diajar di dieu taroki sugan di dieu teu tajalli di Arafah mah barokahna jadi tajalli kitu akan di dieu urang mahjub salat di Mekah mah sugan we jadi tajalli salat teh tajalli sekali salat ge saruajeung 100.000 tajalli ka Allah. Untung sekali ke Mekah matak teu kudu loba-loba nu diwajibkeun anaku Islam teh mengaji teh 10 balik eta sabalik teu kudu loba-loba. Naon sababna salat ayeuna urang 30 poe di Mekah bari tajalli kahitung sakumaha katutupan dunia ge kabeh. Allah Maha Adil nu boga duit henteu keun bae nu teu boga duit ka ditu ceuk Allah ku aing rohanina nu ditepikeun ka aing da tepi ka Baitullah teh lambang tauhid artina wusul ka Allah ka Mekah henteu ngan wusul kan bae da anggeus wusulna ge da nu ka Mekah ge tujuanna mah wusul ka Allah kan ngan ladang berkah tina jagat anu dimulyakeun ku urang mah teu kudu nincak haram teu kudu nincak nabawi tapi wusul sabab naon nuturkeun ajaran guru mursyid.